belajar cara hayam merak satungtung bulu nempel di awak kurang dipamerkan ketika ia jelema dibanggakan ku dirina lantaran ngarasa boga bulu moal maju-maju ibadah ke Allah sakituna be sakituna rugi orang hirupnya sakit di dalam dunia teh kabeungkeut ku urusan-urusan kos karib naudzubillah min dzalik ieu teh urusan bebeungkeut ada ieu teh bebeungkeut jadi urang teh kabeungkeut ku urusan anu rusak mending kabeungkeut ku urusan nu bako nu rusak bakal ditinggalkeun geus ulah make kabeungkeut sagala rupa urang teh kos ditalian we di dunia teh ku dunia henteu bisa urang teh ngaluncat tina urusan-urusan beungkeutan dunia rusak diri urang dikira ibadahna ka Gusti Allah nah hayang merak sakitu hebatna bisa nyabutan bulu masa urang teh bisa cabutan ulah dibangga-banggakeun Gusti karak ibadah minaheun gara maca sholawat nikmat maca zikir geunaheun maca Quran nikmat salat geunaheun nikmat eta teh jauh urusanana aya nikmat zahir mata irung ceuli denge nikmat zahir aya nikmat ruhani mah eta tah nyambung jeung nyieuna eleh nikmat zahir mah ku nikmat ruhani mah beak kabeh masyaallah nikmat zahir mah kudu aya kesenangan-kesenangan zahir nikmat ruhani mah di mana bae di nu loba jelema keur sorangan peuting beurang ruhani balik ka nu nyieuna masyaallah diana ila kulli khair ya dalan ala kulli khair ya ahlal khair ya khaliqal khair wa ya ahlal khair urang keur nyaritakeun manuk anu haram manuk anu sunah dipaehan yane hewan anu sunah dipaehan eta haram di daharna kahayatin oray haram dina gerek nontu ngadahar oray kecuali nusa bangsa nyana ge oray ngadahar oray ge tentara atawa latihan-latihan pagon bae haram barang haram kecuali darurat agrobin kala jengking haram di daharna sunah dipaehan gurab abgoyane manuk gaok anu kulau haram di daharna hadatin manuk kokok bluk atawa disebut naon kara sia tah bueu tah akur tah beungeut teh kos beuk haram wahadatin gogok bulu barotin berit haram jeung setiap sato hewan berbisa yakni anu ngamadarat bang bara tawon haram tawon nama haram kamarang haram lantaran ngabahayakeun tapi ai madu nama halal tuh kan masyaallah karim mentak ayah banjar ditaros ayah ari kuya haram apa halal gitu kunaon emang haram tah halal haram sebab hewan anu hirup di darat jeung di laut di cai aya endogna mah halal kok bisa kitu ya ari kuyana haram aya endogna halal kunaon eta buya oh lamun haram kabeh ujang urang bisa anta ayah
Atuh geus sakitu. Jadi Allah adil. Jadi aya jangkurang. Tawon Bang Barak kamarang haram lantaran hewan berbisa nyeret. Tapi maduna mahal bahkan jadi obat. Maduna mah tuh jadi obat Kangjeng seneng pisan nuang madu. Riet-riet madu. Hehehe, ada cager. Nyeri celi cician madu. Nambah loba ge. Oh. Leles-leles madu. Malah Haji Bendi mah geus lain diinum deui madu teh diusapkeun. Tetep bae. Meureun faktor U tama kos kitu. Tah madu haram. Ya halal hewan mah haram. Cek binatang anu diharamkeun cek saware mah halal nu jelas haram. Endogna mah halal. Endogna mah tak loba di warung dog cak-cak tembal. Halal. Halal. Masya Allah. Kaza rokomatin gitu kan haram manuk rokomah manuk anu jarang aya di urang manuk teh gede awakna tapi huluna marada leutik awe awakna gede aya huluna marada leutik ajuhi berenah teu pati kenceng ka bawa ku awak meureun berat teuing eta teh manuk teh rokomah ngaranna jangka di urang mah ayana di negara Timur Tengah loba manuk nu haram. Itu kene manuk bugosa hampir sejenis jeung rokomah eta hukumna haram manuk teh. Eueuh tapi di urang mah jarang manuk aya mah aya di Indonesia sih naon eueuh. Di Indonesia mah di negara batur eueuh di urang aya. Umum di negara batur aya mah di urang mah aya pisan. Permanukan di urang bualaya teu nyaraho orang ngaran-ngaran manuk bubuahan atau di mana aya cente aja malah aya di Baghdad neangan cente malah aya kacipet malah aya ayo je neangan sebagai di Baghdad neangan kacipet malah aya teh di urang masya Allah loba nu dibatur eueuh di urang mah aya nu mantak orang-orang Eropa, orang Amerika kabaritaeun ka negara Indonesia mun bisa direbut itu Indonesia. Dan sanajan teu direbut nagarana ya hasilna mah direbut ibibiti merdeka. Merdeka negara urang teh ieu teh merdeka tina jajahan zahir. Ai jajahan batin nama di jero tetep bae teu leupas. Ya perjanjian baheura jeung Walanda terus ngalir. Datang Amerika leuwih parah. Atuh lamun urang teu bisa mere buli-buli. Ieu dijajah deui negara urang. Eta mantap merdeka Zohirna silakan menjadi bupati saha gubernur saha presiden saha di negara urang tetapi awas sekian persen harus masuk. Oh jadi urang teh hati mimiti merdeka jadi karyawan negara batu seperti eta lah mangga bae teh malah urusan pos kitu ieu. Makin gak dia makin parah sebab melalui undang-undang
Itu tekanan-tekanan jang kebutuhan negara batur. Ngeri lah. Sebab waduh sabaraha ribu tentara anu korban jang kemerdekaan bangsa gitu kene kolot-kolot urang baheula nu diseret tembak. Sagesa merdeka kuari urang mengisi kemerdekaan teh can merdeka tapi kain sabodoh teh mah urang nyaritakeun manuk haram jeung halal bae geus lah kos kitu mah capek teh nyaritakeun kos kitu melos dari maranehanana poho kapaeh mah hayu bae terus mangpang meungpeung hayu bae geus terus penting urang mah nyaritakeun nu halal jeung nu haram. Mantak mengaji kadar dari mah bangsa jelema anu lain pejabat. Anu pejabat mah laengkeun ngaji ka dieu. Ieu bangsa jelema. Ieu bagi suruh runtuk ngaji ka dieu. Ngajabat teu di pabrik di PHK, ngojek atuh teu boga motor, majikan marah bae, tani teu boga taneuh, imah bocor, dek dijual teu laku. Ya, nu ngaraji ka dieu teh kita potongan apa sekarang itu. Kajen tapi ahli sorga. Sebab Kangjeng Nabi begitu asup ka sorga panglobana jelema susah. Di sorga teh penghuni surga ternyata anna aksara ahliya al-fuqara'u wal masakin. Panglobana penghuni surga ternyata nu palalaki, nu miskin. Sebab di dunia ada jelema fakir miskin makan teu boga kegiatan naon. Jadi salat. Puasa teu boga kegiatan naon. Cenah ieu mah aya fakir aja miskin teu salat. Nah, itu mah rugi 12. Di dunia ada susah di akhirat tak. Di akhiratna geus gitulah. Atuh ieu mah penuh ngaraji kieu mah banyak nu ngaji ka neraka. Teu layak nu ngaji ka neraka. Teu layak. Lamun di akhirat urang ka neraka usul. Masa sih ulah kan ngaji banyak kudu ka neraka. Di jam 8 eureun jam 10 kadang-kadang kiai na oper datang setengah setengah 11 banyak kudu ka neraka. Paling cek malaikat ya ngaji na maksudna naon. Geus ulah neuleuh maksud. Ya Allah ya Rob nah iyalah urang menemah jelema sakieu ayana atuh budayang ka Allah hayang salam jeung mudah-mudahan salam wala sahu hilugra bizarin nurutkeun jegal asal halal manuk gaog tatanduran disebutna gurub zar'in warnana hideung tak eta mah sok ngadaharan mun musim jagong nempel di tangkal jagong atawa sok ngadaharan dangdeur lamun dangdeur anu kaluhur teh eta di daharan teh gaog eta mah ngaranna halal sebab eta mah gaok tatanduran makananana makanan bubuahan. Karena biasanya hidup dari mah gaok ulau coklat. Eta mah nyamber mangsa. Eta mah nyamber mangsa tak ieu gaok dua rupa. Warnana aya anu warna kulau, aya anu warna hideung. Warna hideung ge nu sok ngadaharan tatanduran bubuahan maksudna ya jagong ya kacang dangdeur di handap ujug-ujug sok beak we tengahna teh tah nya tengahna sok eueuh ieu di daharan manuk ta eta manuk eta ngaranna gurobuzarin halal dari Babibaya haram binatang burung kakatua haram burung kakatua mencelok di jendela
aja nanti kadituna. Kadituna tinggal 2 giginya. Iya. Baru kakatua haram. Sudah deh. Ya, manu kakatua haram. Terima tawusin jeung haram manuk merak. Manuk tawus tewa wa tairun pitabihi alifah wa hubbizahu bin nafsihi wal khulaya wal khuyala wan ijabi biraisi hiji manuk anu perwatakanana manehana nama apik lempang nage hayang di darat bae embung dinu becek-becek sebab manuk merak mah rasa pamer wal khulaya jeung edeg wal ijabiraisi jeung manehana mah boga kebanggaan buluna asal jelema bae ngajerebebeng asal jelema ngajerebebeng da nu kitu ngaranna ayam rak nembongkeun kahebatan pribadina bungkus nanten dikit asal jelema kajen teuing loba jelema panas make jas bae eta merak nu kos kitu. Jadi boga bulu teh ditembong-tembongkeun. Boga motor hiji bae ge maninggeus jelema nyaho kabeh. Lantaran dipumar dipamer ilmu ngan boga amil jurumiyah bae ge. Nyieun pangklet menerima ceramah 24 jam online. Ilmu da saeutik eta garana nu kos itu merak dinembongkeun bulu jelema lamun nembongkeun bulu bae mah jauh kana ka sorga sebab ujub jeung ria aya di manehanana nu mentak dipake anekdot ku para aulia Allah terutama Imam Jalaluddin Rumi ieu burung merak cek manuk merak teh aing hirup kikieuan bae saumurna berarti aya dina rugi batur mah bisa ngapa ka mana-mana aing mah ieu dihandap bae maka manuk merak kuari cicing di jero bahkan buluna dicabutan ku manehanana bulu menta dicabutan ka babaturan naon tuh aya merak cabutan buluna gundil jadi kuari bah geus gundil eueuh nu kudu dipamerkeun geus kulantaran cicing bae atuh nu dipamerkeun mah akhirna cicing di tempatna eta manuk pada ngalayat nu sejenna lantaran merak teu pernah keluar di berbagai hutan-hutan jeung daerah lain bangsa manuk bae bangsa orai, bangsa bangkong, bangsa segala rupa ge ieu urang kaleungitan merak anu biasana pamer bae nama di jalan, pamer bae di tempat-tempat anu terbuka, tapi ayeuna mah eueuh ka mana merak eta teh kacaritakeun nyana keur lockdown. Dilalayan. Masya Allah. Horenganan jelema ge kitu di mana loba pamer mah tu jelema teh di dinya sumber ria jeung ujubna
bulu teh dipamer-pamerkeun boga dalil hiji ge pake muludan pake neangan berkat pohara komo aju daftar yang jadi mui kabladi itu dah manggeus nyawa halal haram naik di partai make dalil Golkar ge baheulakan di dalilan ku kiai teh lantaran nomor kahiji petilu nomor katiluna eta adalah PDI lu di tengahna Golkar pakai dalil khairul umur ausatuha pang bagus dah perkara ieu adalah lu tengah awewe ge nu paling dipake ka resep tengahna ngadalil teh kiai Golkar goblok mantak hancur-hancuran kiai Golkar salah masangkeun dalil terus saya datang ke ayeuna ge ajur jelema nu nutur partai ajur remek inting-intingan rarang sadar atus disian ngomong aing teu ngomong teu naon aya merak kabladi aya merak teh cicing bae tepi di lalayat boga kaistimewaan tadi nama ngabanggakeun bulu teu pernah berpikir ka kaler ka kidul ayeuna mah barang eueuh nu dibanggakeun sok nempok ka luhur itu panon poe tadina teu pernah neuleuh panon poe penting nempok ka luhur itu cahaya bulan masyaallah kabladi sararopan hewan-hewan anu sejenna tengah hormat ai baheula mah isin ku merak teh isin teh ku gindingna isin ku buluna sieun ku gindingna sieun ku buluna tapi ayeuna mah deudeuh aya merak teh geus teu boga bulu nu dibanggakeun tapi an dieu teu pernah ngomong teu pernah nanaon nu sejen teh masyaallah akhirna mah ngahormat ka aya merak kabelah dieuna aya merak pusing lo Bandung ngalayat lo Banu daratang cak aya merak eueuh kebanggaan di diri aing tapi jelema dararatang bae indah tempat kanu leuwih sunyi ditareangan ku bangsana sageus gapanggih deui dijieun satu kasepuhan ieu lah aya merak eta jadi contoh kemudian jelema teh terjelan bae eta teh ngaranna keur nembongkeun bulu lamun nembongkeun bulu mangan sakikituna bae mending mun asli komo lamun teu asli nah ketika geus menginstalasi diri cicing lockdown iya cicing mantek iya lockdown teh sebenarnya mah jang ahli tasawuf mah atuh geus teu aneh pemerintah ngayakeun lockdown tinggalin zaman sia kami mah geus baheula lockdown cicing di ieu mah biasana nyekel tasbih hiji 2 tah kitu jadi dicoba kurang tanpa aya perintah ti pemerintah urang ngalockdown sorangan cabutan bulu urang salah pengertian endahannya nanya cabutan bulu jembut ya ngajina bari nundutan ganjana cak kiai ge cabutan jana bulu kelek onam rada merenah ieu nu handap mending lamun lalaki mun awewe aduh masya Allah oke pamajikan Haji Pendi ka Mang Haji Pendi tadi ngaji ditanya nyabutan bulu nyana ngadangkak we pang nyabutankeun ka Haji Pendi teh oke deh aduh aing cek Haji Pendi dibere pagawean nu kieu ieu mah gajian dah iyalah manuk merak contoh seperti manuk merak mengisolasi diri lockdown jadi
diagungkeun dimulyakeun. Santri ge lamun geus boga ilmu waju teu terjelan sakikituna bae. Tapi kudu ngalockdown sorangan. Cicing urang kudu boga saung sorangan. Ulah campur jeung jelema. Tujuanana lain menghindar ti pamajikan. Besi. Ente ieu cenah di dieu mah betah-betah. Emang kunaon? Balik di hareudang. Teu kaji tah pokos kitu teu kaji. Aya di Banten aya. Orang Banten aya adu cicing di leuweung. Barang selidik-selidik ja sok ka imah kula. Orenganan eta kabur ti pamajikanana. Nu kolotna ngocomang bae, nu ngorana loba tuntutan. Akhirnya ya eta urang Banten mah. Bener serius ya. Serius ya. Oh cek ulah teh sugan teh uzlah. Orenganan teh nyingkir teh pokos. Ngaieulah belajar coba urang ngaleungitkeun bulu-bulu nu aya di diri urang. Diperintah urang. Geus boga ilmu teh ulah dipamer-pamer, anu sok dipamer-pamer mah teh masa kikituna bae. Model nyieun pamflet. Nomor kaduana modal ngayang-ngayakeun pasaran eta teh ngaranna keur nembongkeun bulu. Kolot baheula mah tersebut teh kitu. Tapi kuari mah loba dalil kan ilmiah mengejar kumaha bae eta mah ngan sakikituna. Baheula mah bener-bener mengisolasi diri nyepi penting hese ngamanggihan kiai anu ti penting mal kapan wah mah di jam sabaraha bae kapangi bahkan menerima jam berapa saja konsul loh daun gitu garanna teh online eta kos kitu teh kiai teh hese bae kapangi jeung kiai etalah nyarana keur jabutan bulu. Dekayang nyaho ka jati diri urang teh bulu teh kudu dipiceunan heula satungtung urang can ngarti encan paham ka diri urang sorangan atuh moal paham ka Allah. Lamun can paham ka pangeran atuh ibadah teh kakarak ibadah zahir hungkul encan boga kanikmatan. Diparenda ku Kangjeng Nabi teh salat salat we puasa puasa we maca Quran maca Quran we lantaran urang can ngarti ka jati diri urang. Lamun can ngarti ka jati diri urang moal kapangi jeung pangeran. Jadi hayang kapangi jeung pangeran teh aya di diri urang. Sebab cek Kangjeng Nabi man aropa nafsa robah bulu cabutan heula. Ulah aya kebanggaan di diri. Urang bangga ku ilmu, hijab. Bangga ku gagah, hijab. Bangga ku turunan, hijab. Hijab. Bangga homo tamah. Model bangga ku balok. Panggul ku sia balok. Kita ke hijab juga sih. Cabutan teh kebanggaan eta teh karak ngarti ka diri sorangan ngarti ka sejatina diri lamun geus ngarti ka sejatina diri urang ngobrol teh geus lain jeung jelema tapi jeung nurani engke ge aya bahasa-bahasa anu timbul sorangan ti Gusti Allah ka urang nyieuninaheun ibadah nikmat ibadah nu mantap diuk bae sapeuting tapi nikmat. Ya Allah, kitulah ibadah. Kabelah dituda engke dibere ku Allah sen-sen. Tanda-tanda rambu-rambu, ieu hejo, ieu koneng, ieu merah. Oh, geus lamun geus dibere rambu-rambu kos kitu, geus nikmat hirup teh. Da ieulah ngiceunan bulu.
ya tuh ya teh hese teh kos gitu teh ieu lain carita picedan bulu-bulu urang ulah anu dibanggakeun engke mah ka ditu awak urang teh kapopohokeun sebab urang keur ka Maha Agung ieu contoh hayam merak di hayam merak teh hayam manupang hebatna jeung panggindingna pangapikna pangileng sadunya moal aya anu ngabogaan warna-warna bulu kos hayam merak moal aya aju di luhurna ge aya kesempurnaan deui aya kukuncungan nu mantak aya bahasa aya berak kukuncungan untuk melengkapi eueuh cacat di hayam merak ketika teu dicabutan buluna moal nyaho ka panon poe moal nyaho ka bulan sebab ngajere bebengkeun be bulu tapi ketika dicabutan nyaho horeng panon poe teh aya nu nyaangan jagat meureun aya nu nyieunna teh panon poe teh tuh kan penting ningali bulan indah amat caangna bulan teh meureunnan teu sacaang-caangna teh aya nu nyieun caang kapangi tah hayam merak saenggeusna eueuh buluan teu ngalirik ka bulu teu ngalirik ka sisi ka gigir nu ditingali teh ieu alam teh ciptaan saha Masya Allah datangkeun gara urang ka dinya nu mantag lamun urang dagang atawa usaha aju boga rasa bahwa ieu hasil teh hasil urang urang dagang aju untung boga rasa ieu teh kauntungan teh nang urang bakal pelit kajen kumaha ge sebab perasaan urang urang tani sanggeusna dikelola ku urang pertanian bagus dijual ku urang teh jadilah duit sababaraha ton ieu teh hasil jerih payah urang asa nang urang bakal pelit tapi lamun urang dagang kemudian urang untung cek urang teh ieu untung teh ti Allah asal gereh ti Allah digerakkeun awak aing ku Allah dibere untungna ge ku Allah berarti teh di aku ieu teh nu Allah aya bangunan masjid kadinyakeun aya bangunan majelis kadinyakeun aya fakir miskin bikeun mun ditanya oh dibikeunan ih tidak ge ti Allah Allah mah masuki ke dibere deui ku Allah jalain nang aing nang Allah Allah masugi bikeun ka batur janu Allah ieu engke ge Allah mere deui keur ngaji mah bener iya bener giliran bae apruk-apruk kaneangan dana haul 100 eta boga rasa nu urang boga rasa nu Allah asal ge ti Allah yes saya di kantong bener ya emang duit tadi lagi ti Allah aing mah lewat leunyeun aing hungkul wari deuk haol beakeun kabeh 10.000 wadai aduh Masya Allah balik ngabonceng ngababaturan pan ngabonceng emang teu naik angkot henteu emang kunaon beakeun ku aing kabeh pake jang haol bara duit 10.000 cek naik motor teh goblok jabat tah iyalah urang ieu keur cari untuk contoh hungkul keur contoh hungkulna ieu urang perasaan tah leungitkeun perasaan eta jadi jelema Masya Allah urang ngaji gajina gedek di mobil bae nu mantap di mobil bae atuh aing ngisi lantaran aing mah pan jelema gede mah nyapruk-aprukan jeung jelema leutik ngajina di mobil ulah kasinggung si anu ngaji di mobilnya terus bae emang aing teh nyaho-nyaho aing ge wajah tel radio tuh keluar jadan tuh ulah keluar sia di jero bae isin sia sebab awakna gede ya haji deui lantaran garasa jelema gede embung campur tapi ilmu mah butuh hijab teh nogos itu moal jadi jelema bener maksudna moal jadi kesayangan Allah sebab naon aya hijab antara dirina jeung nu sejen ka hijab kurasa aing mah
pejabat, sugih, dokter jeung sajaban. Eta ngaleungit tinu kos kitu hese. Hese. Dipodoli diondang, lamun diondang kudu susah mah bebejana ge flu. Aduh teu bisa hadis jangan keur flu. Kanu sugih mah flu ge datang bae. Eta hijab. Aduh, lain podoli ieu. Podoli nu seje, ngan guru nama ieu. Hijab ke cerita hijab mah. Eta mah contoh doang kurang. Ka Allah teh ka hijab ku macam-macam. Mentak udang di peuting teh berat, eta teh hijab. Ketika orang hudang barang deuleu jam 2, masyaallah, itu penting teuing ya. Lamun urang haju mandi tahajud isuk meureun tunduh. Kebela jam 3 golepak deui. Hijab. Eta teh boga perasaan gitu teh aya di diri urang nu hijab ngahalangan. Halangan. Masya Allah kan. Tas belangkeun. Hudang, bentar ya jam 2. Ya Allah, ya Rabb. Dihudangkeun beureun ku Gusti Allah. Manan kitu ge aing kita tahajud. Awak aing nu Allah, tunduh ge nu Allah, burigas ge nu Allah, kuat nu Allah. Urang jadi kosi ge nu Allah. Ya Allah, ya Rabb. Mal pati-pati abdi hudang jam 2 lamun lain dihudangkeun ku Gusti. Eta mah nu gandeng-gandeng nu ngarobrol tamah sabab doang. Jaloba jelema anu gandeng kagandengan ge teh hudang, malah nutupan ceuli. Abdi mah ieu hudang, gas abdi deuk pasrah ka Gusti Allah, awak abdi nu Gusti dihudangkeun ku Gusti, boga kuat Gusti, menta abdi kakuatan ka Gusti. Dah beres. Insyaallah tunduk. Tah mah perwatakan sia tah mah. Orang tas belang. Sebabna hijab tunduh isuk. Urang tunduh eta isuk besi tunduh hijab. Mantap piceunan bulu bakal ngeunaheun ibadah. Urang hirup di alam dunia. Dunia teh fana rusak. Contohna rusak ulah jauh-jauh kendaraan urang nu tadina bagus ku hari 1 tahun 2 tahun jadi jorek bahkan geus masuk bengkel lagi geus aya 4 kali 5 kalina jameulina tadina kapan lain nu anyar nu bok-brok atuh ini mah bengkel deui nah si jago mogok masuk bengkel deui batu jago larinya nama jago mogok. Si jago mogok namanya ku berikan. Eta. Si sariri heran aing mah nyararah obe ongko. Tah. Ieu belajar wicina. Cara manuk merak abeh bisa nempok ka panon poe lain sakadar nempok panon poe tapi nempok aya nu nyieun. Urang nempok panon poe da teu inget ka nu nyieunna. Nempo bulan-bulan we urang mah pake bobogohan kan ku urang. Aduh aya nu nyieunna tah eta nu mahalna. Ketika urang neuleuh awewe jore ya Allah ya Rabb ieu teh ciptaan Gusti jore teh cak nafsu. Eueun nu jore cak Gusti bas sebab untuk melengkapi wajah-wajah manusia cek nafsu urang aya nu jore. Nu dideuleuh teh Gustina geus teu kadeuleuh jorena. Ketika neuleuh urang Karawang ngagitek maha suluci Gusti. Bisa eplok cendol gitu Gusti. Tolol sia mah. Nafsu kene bae. Ya dedeleuhan urang mah dedeleuhan nafsu. Geus ibadah lagi mah teu nafsu, asal dedeleuhan nafsu, dedengan nafsu, ibadahna pasti nafsu. Asal ibadah ku nafsu capek, mal ngeunah. Tapi lamun geus teu ku nafsu bakal gedaheun ibadah. Nu tadina maca Quran teh saain doang, cokolot baheula baheula. Ulah datangkan teu meunang saain acan atawa sajuz beh kuari mah eueuh halang maca Quran berbet. Masyaallah teu kadenge. Bismillahirrahmanirrahim. Balikeun Cek pamajikan kacepetan halang. Cet.
dibaca henteu sih Kang henteu balikeun masyaallah karim teh contoh hayam merak udah dibanggakeun ilmu urang lamun dibanggakeun ke masang bendera lamun masang bendera bisa gadeuketan ka pemerintah selesai sin jabar was sin jabar salam alif jabar lam mim pasamu wassalamu selesai asal kiai geus gadeuketan pemerintah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai ilmu tinggal ilmu kiai yayasan lain jore jadi kiai kocoran dana nanti pemerintah aya satu kebanggaan di dirina yo aing bisa ngabangun yo aing bisa hijab keur carita hijab masya Allah lumantan kiai aya disebut kiai sia ka aing mamang memang kiai atuh aing jadi kiai batu nurutan sia mamang palu sia ku aing eta karana nambahan bulu nu kos kitu teu bagus geus satu kiai ka mana tah kitu menang sataun kiai keneh bae atuh mama sih masya Allah aing geus sadakolot masih kiai keneh mama nukan terus kitu na tambah bulu hijab justru ulah urang lamun disebut kiai ka mana aing mah ulah kiai atuh buya. Siapa goblok berarti. Ulah kiai lah, mang haji ke naon bae lah aing mah ulah sebut kiai isin. Lamun dilebur keur dihormat mah ngariung asa jadi kiai beuh komo tukang ceramah. Dihormat gelas ge nu lain gelas bode lain leutik bode ong bode na gelas mbah na gelas datang ka hese nginum na ge kudu make hadam dia teu bisa diangkat ku sorangan eta kan leuleuwih teuing tapi bangga bo aing jadi kiai kopi aya susu aya bae teh manis aya segala rupa komo aku abad mah akan ditawaran mantap bawa geus kiai teh aku maka loba bangga urang teh ngarasa jadi kiai di riungan kos kitu giliran bae aya masalah kiai gua saya jelema aju ditolak tolakna bara tolak 3 aju kumaha aju nyanana ngahiji bae mah hayang balik deui bae diruju bae kudu ji keke masalahna kumaha nya cenah itu anu ngameunangkeun di mauk mah tolak 3 jadi tolak hiji. Heula aja asarna ngadenge surah mah 3 mah bain. Tapi itu kiai-kiai jeung mu itu 3 dianggap hiji bae. Aing kamari mah aing asa jadi kiai. Tapi barang aya masalah. Duh, embung aing dikiaikeun ieu. Kiai ieu nu maot aju anak eueuh nu maot teh ieu teh salakina pamajikanna geus teu heula anakna eueuh mamangna eueuh wana eueuh hartana loba kumaha tah kiai hartana ji atuh bawa bae sih ka dieu sia teh kiainya aing puyang jakeuna ieu kabari mah asa jadi kiai aing bareng aya masalah hese tah jadi rarasaan jadi kiai teh lamun keur dihormat kira-kira aya nu nanya masalah mah masyaallah hes. Kiai, ya kalau boga wudu aya jelema boga wudu, aju hitut. Batal. Nah, ieu mah hitutna keluar bukur. Eta si batal teh nya. Nyaho nya. Jadi kita mun keluar bukur mah wallahu alam. Kiai blon sama kiai. Beng seretan ngaranna teh mah. Tah, bulu belajar cara hayam merak satungtung bulu nempel di awak urang dipamerkeun ketika aya jelema dibanggakeun ku dirina lantaran ngarasa boga bulu moal maju-maju ibadah ka Allah. Sakituna we.
sakit kituna rugi orang hirupnya sakit di alam dunia teh kabengket ku urusan-urusan kos karib naudzubillah min dzalik itu urusan bebengket ada ieu teh bebengket jadi urang teh kabengket ku urusan anu rusak mending kabengket ku urusan nu bako nu rusak bakal ditinggalkeun geus ulah make kabengket sagala rupa urang teh kos di talian we di dunia teh kudunya henteu bisa urang teh galuncat tina urusan-urusan bengketan dunia rusak diri urang dikira ibadahna ka Gusti Allah nah hayang merak sakitu hebatna bisa nyabutan bulu masa urang teh bisa cabutan ulah dibangga-banggakeun Gusti karak ibadah ngeunaheun gara maca sholawat nikmat maca zikir ngeunaheun maca Quran nikmat salat ngeunaheun nikmat nyaritakeun ngeunah salat teh puyeng aing mah kiai cenah nyebutna ngeunaheun salat yang perlu pegal da aing mah ih tuh eta teh jawab urusanana aya nikmat zahir mata irung ceuli denge nikmat zahir aya nikmat ruhani mah eta tah nyambung jeung nyeuna eleh nikmat zahir mah ku nikmat ruhani mah beak kabeh masyaallah nikmat zahir mah kudu aya kesenangan-kesenangan zahir nikmat ruhani mah di mana bae di nu loba jelema keur sorangan peuting berang ruhani balik ka nu nyieuna masyaallah nikmat teu ngahiding keur kumaha ieu kebanggaan piceunan hendak moal bisa tah pejabat mah tapi urang mah ieu jelema susah bisa pejabat mah ngalingitkeun bulu-bulu jabatan bulu tahta bulu-bulu kebanggaannya hese keur ngajabat rasa aing aya bae pan aing teh ketua pan aing teh kepala pan aing teh mun jenderal pan aing teh jenderal aya bae eta hijab aya jelema nu susah naon nu dibanggakeunana nu mantak cak Kangjeng Nabi pang jelema pang bloon-bloona susah tapi teu ngaku susah eta bloon da mah geus sarua jeung aki-aki geus kolot masih zina keneh bae bloon da mah pang bloon-bloon aja ablaul bloon nah iya susah tapi bergaya sugih susah teu ngarasa susah sebab naon atuh kunaon teh dipiceunan bulu geus susah mah mah we kieu susah geus nikmat ibadah ka Allah piceunan bulu-bulu urang hanas jadi kiai gede henteu jadi ustad doang di lembur ge ju ku batur di ustad-ustad bangga urang geus selesai dah bulu piceunan teh keur cerita hayam rak hukumna haram wa tahilun lamatun jeung halal manukoswari teh anu dina bab haji mah di mana-mana aya jelema keur ihram haju maehan manukoswari eta teh dendana onta manukoswari mah gede segede embe bisa ditumpakan manukoswari mah bisa ditumpakan gagah padahal manuk padahal disebut lagi manuk dan segede embe lah lamun gede mah tah ditumpakan biasa kuat manuknya padahal mah naon ngaranna sukuna paling geus sabelahan ieu teu biasa sukuna tapi bisa ditumpakan disebut lagi manuk onta manuk koswari teh badak lamun maehan eta dendana onta di Taman Safari atau kuari direkrut lah besi dekat Taman Safari urang babarengan yang celengan lah cenah kiai sampai dekat Taman Safari kudunya yang celengan endek neuleuh manuk koswari doang hiji os kumaha teh manuk koswari teh atuh baheula aya di ditu di Bandung zaman kula mondok nyaho manuk koswari teh di ditu di mana di kitu non Cirebon
nyaba ka hiji imah nu rada sugih boga kekebonan segala rupa di Cirebon pejabat. Nah, boga manu kasuari dikerita rupakan ku budak. Kula ge kaget bisa ditumpakan gitu. Aju kula ditawar atuh embung aing mah bisa latihan can naon encan. Kos jelema naik trail can latihan atuh ti beubet. Tak barisan ieu nyaho ka manukna amah teh ya. Lantaran pernah ningali langsung ditumpakan. Jadi disebut manuk kasuari. Halal hai halal tah manuk eta mah sagede embe. Kerkayun jeung manuk belekok. Nah, belekok mah loba di urang. Nah iya, jelema ge aya nu geus belekok. Belekok. Aing mah nyebut belekok kunaon neuleuh ka di era. Atuh biasa bae. Belekok. Eta halal manuk belekok. Nah. Wabatun jeung bebek halal. Halal bebek. Namun nu bisaan memasak bebek teh leuwih ngeunah tibatan hayam. Lamun nu teu bisa hajir bebek eta. Kula baheula ke zaman masa teh di Banjar loba santri anu datang mau timbel dibahar bae ku kula biasa barang eta sia nyaho cenah eta naon bebek. Aduh, tuh tadi bebeja. Aing mah teu beuki ka bebek. Pan teu beuki pan loba beak dahar. Teu beuki ge lamun nyaho, lamun teu nyaho mah beuki. Ngeunah eta bebek dari wetan mah loba. Di Jawa, nyaho ieu teh nyaho atuh disuguhan dahar bebek. Masyaallah, seungit ngeunah. Beres bae geus cicing we. Tadi dahar ngeunah amat teh daging bebek. Ya. Atuh kunaon lain bebek jati tadi. Ngeunah. Bebek halal. Wazun jeung soang halal soang. Soang mah binatang anu beungna panjang sasadana ge. Gitu gandeng wong soang. Di mana di hiji imah aya soang moal aya orai. Eta antina. Pokoknya lamun di iba urang lingkungan aya soang orai moal daekeun. Sebab beungna panjang cak orai bau. Eleh aing jeung eta soang halal da teh ya. Nah, nya mah lamun aya nu liwat kana bangun dek macok teh bedang teh. Eta soang hebat. Tapi cek Gus Dur mah sehebat-hebatnya soang enggak pernah diadu. Iya, tapi ayam. Wow. Makanya orang Banten itu soang semua ceknya nanti. Bisa anda Gus Dur. Iya, nggak pernah ngadu orang Banten mah, tapi orang Jawa itu ayam jago. Jadi bisa diadu politik, ekonomi, bisa diadu bahsul masail orang Jawa. Orang Banten mah haran hebat. Suarana golo deh, wong. Tapi nggak pernah diadu. Gus Dur ayam eta. Bisa ada orang Banten teh kiai Banten teh kiai soang. Aya beta Gus Dur masyaallah kan. Segilek-segilekna bisa ada Gus Dur ya Allah ya Rabb. Masyaallah. Ya, NU dengan PKNU. Ya kan? Ya partai NU. Itu kan sama-sama dari NU. Iya, sama-sama, tapi NU mah kan kalau keluar dari boolnya itu telur. Kalau PKNU mah tainya. Teu beres NU. Teu beres Gus Dur mah. Atuh geus we tungtung nama. Atuh eueuh masa bae. Eta kan nu dipimpin ku Syukron Makmun. Teu bisa ngomong deh, sebab nama tai NU. Tai ayam. Maksudnya sagilek-sagilek bisa ada. Aduh, sama-sama si NU, cuman tainya. Aya we. Pokoknya orang jeung Gus Dur teu pernah beakeun.
teu pernah beakeun eta bae jelema ti Jawa Timur naik kereta turun di Semarang lain turun datang ke Semarang nyeri beteng hayang ngising ya otomatis kan mesti tinggalin kereta turun di handap jadi ngising di rel dirinya kanyaoan ku masinis ku pengurusan Pak ya lagi apain berak kenapa berak di sini yang jauh tuh saya udah dari Jawa Timur kurang bagaimana jauhnya ke sini gitu beres ya Gus Dur mah moal menang siak aja nunggu bahagia apa ada tukang masinis oke sih ya udah dah semaunya lu dah Masya Allah aduh bener tapi salah eta jadi udah bisaannya saja ya Allah ya Rabbi itu benar emang di Jawa Timur jauh tuh ke Semarang kurang bagaimana jauhnya saya aduh pengurus kereta gitu bisa ngomong udah bakal sama lo nandai wadah jajun jeung hayam jago termasuk pokoknya hayam halal aya nu ngaharamkeun dari Kiai hayam haram dalil haramna dia suka makan itu apa namanya makan kotoran tuh tai makanya jadi haram cek manehanan eta dalil kos itu kan dalil dedeulean sorangan tuh urang ditanya urang bisa dirad ayam negeri haram apa halal ayam negeri iya kan nggak pernah makan tai itu mah bisa halal jadi goblok teh kiai jadi ayam kampung mah haram sebab sok ngadar tai ayam negeri mah kan di kurungan bae popan itu mah bisa halal sekian ieu kiai kumaha sih urusanana masih hayam keneh teh kos kitu jadi wayah hilu ayam negeri wayah rumu ayam kampung beres kiai ya halal wa hamamun wallahu a'lam